Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara paniis mana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sarta acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu mangga urang neneda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Mangga urang neneda. Allah Rama anu aya di sawarga anu mungkeun kana sagala rupi kasayan ama ka abdi-abdi sadayana anu parantos maparing kasalamatan sareng kahirupan dina danget ieu abdi oge neneda nyuhunkeun pitulung Roh Suci supanten tiasa ngalenyepan pangandika ama kalayan tiasa ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Ieu paneda panuhun panyambat abdi disanggakeun dina asmana Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra anu dipikasi ku Gusti Yesus panglenyepan urang dinten ieu dicutat dina buku renungan wasiat dina jejer ulah ngamumurah kasayan Allah. Dumasar kitab Rum pasal 2 ayat 1 dugi ka 11 sareng nas anu janten user panglenyepan urang nyaeta ayat anu ka-4 anu unggalna kieu. Atawa sugan aranjeun ngamumurah kasayan manahna sifat hampurana jeung kasabarana puguh aranjeun terang yen Allah teh sae manah da geuning kersaeun ngageuing sangkan aranjeun tarobat. Dina hiji wangkongan aya saurang nyarios geus nanaon poe ieu urang migawe dosa isukan poe Minggu pan kari ngaku dosa ka Gusti pasti dihampura urang. Ungkara ieu tangtos mangrupi lulucon wungkul. Nanging upami urang panuju kana ungkara kasabit ciciren aya hiji pasoalan dina dasar kayakinan urang. Nyaeta ngamumurah atanapi henteu ngajen kana kaasih Allah ka urang. Allah nu dipercanten ku urang teh Allah anu panjang sabar sareng leber satia asihna ka umatna. Kumargi kitu Allah baris ngahapunten segala dosa urang nalika urang ngangkeun dosa kamantenan. Paulus dina teks Alkitab dinten ieu ngemutkeun urang deui sangkan teu nganggap remeh kamurahan atanapi kasabaran Allah ka urang. Kamurahan sareng kasabaran Allah nu karaos dina hirup urang kedah nuntun urang kana sumanget tobat. Hirup dina sumanget tobat nyaeta hirup anu kalintang ngajenan kana kasayan, kasabaran sareng panghapunten Allah ka urang. Kukituna urang salawasna milampah proses hirup nu dianyarkeun sangkan hirup urang langkung kamanah ku Allah. Unggal dinten paminten urang neneda sareng nyuhunkeun panghapunten Gusti. Nanging patarosanana nyaeta naha urang leres-leres ngajenan kamurahan Allah kalayan hirup dina sumanget tobat. Atanapi urang ngamumurah sadaya kasayan Allah ka urang. Mangga urang neneda.
Hatur nuhun ya Gusti karena segala kasayan Gusti ka abdi-abdi sadayana. Kanggo pangampura, nugraha kasalametan, kanggo kahirupan ka abdi-abdi sadayana. Begituna mugia abdi tiasa ngajenan kasayan Gusti kulaku hade, kulaku anu satia, anu tuhu ka pamersa ama. Ieu panendapan nuhun disanggakeun ka hiji nami Gusti Yesus Kristus juru slamet abdi. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Ulah hilap, like, subscribe sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulbiung dina ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan ieu kabeh. Gusti Yesus ngaberkahan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.